Kuntilanak kenging Komala Suta. Lalaunan Nyimas nutupkeun panto cai. Lalaunan oge nurunkeun sukuna. Ngalengkah ka handap ngaliwatan tilu tangga nu leueur kasimbehan ku cai ti jero. Sanggeus hareupeun panto nu rek ka imah, teuing ti mana jolna. Angin ngahiliwir kana pundukna. Tiis Nyimas ngareret ka lebah panto cai nu nutup. Kapireng sora cai nu kawas ngamalir kana paralon handap. Padahal geus sababaraha menit ka tukang, cai kuduna eureun ngamalir. Tepati di pikiran, Nyimas ngalepaskeun dua sendal capitna, sukuna diteuel-teuelkeun kana kekeset nu garing. Tuluy bus ka jero imah, sanggeus samemehna ngunci ti jero. Goledak gigireun orok beureum nu tacan sabulan aya di alam dunia. Awak Nyimas nyadari keneh lalinu tilu jahitan teuing leuwih waktu rengse ngaheujeun si jabang bayi. Lempang ge kawas nu lelengkah halu sakapeung mah. Uyuhan ku kitu nama ngawulaan sorangan ti rengse lahiran teh. Ti mimiti ngurus orok, nyeseu, popoe, ngaleot, tepi ka ngawulaan kadaharan oge ku sorangan. Sakali-kali eta oge lanceukna nu sarua ripuh ngurus budak sapopoena nepungan. Tuluy mantuan, tapi tarakungsi lila ukur memenitan. Nyimas dumuk di kontrakan, teu boga imah. Salakina gawe di pabrik tekstil nu cenah moal lila deui bangkrut. Tiap poe balik neburit. Anakna nu cikal nu umurna can pancek 5 tahun can bisa ke arah gawe mun sakalian indungna nitah meuli uyah ka warung oge. Jarum pondok muser kana angka 10 waktu Nyimas ngegepan orok nu ngagebra. Salakina rengse isya disalamper babaturanana, diajak gapleh. Saenyana Nyimas keheulna takut. Teu kira-kira salakina indit ninggalkeun manehna, katilu anakna di imah kontrakan nu kacaritakeun loba curik. Seak angin nyeak. Nyimas ngarenjak. Nah, aya angin ka jero imah. Sakitu reregan nutup, malah liang angin di luhur jandela jeung panto oge geus rapet ditutupan ku koran. Najan tertarik kana puh jeuli, Nyimas atra sora nu seuri nyikikik siga sora awewe. Nyimas reuas, jelina rancung-rancung waktu kadua kalina sora nu nyikikik teh aya deui. Nu kadua mah rada lila aya kana sababaraha detikna. Muringkak, bulu punduk Nyimas muringkak. Awakna dak dumadak ngeleper, tapi satekah polah nahan rasa sieun nu miti nyaliara. Guwat cengkat tina kasur nu ngahaja diamparkeun tiap peuting di tengah imah. Ngarawu orok tuluy gegancangan brus ka kamar. Panto dikunci pageuh ti jero. Orok digolerkeun digigireun lanceukna nu keur kerek. Panon Nyimas teu daek peureum. Pikiranna masih muser kana sora nyikikik tadi. Teu bisa dipastikeun di mana eta sora. Tapi Nyimas ngarasa sora nu pikasieun eta teh datangna ti rohangan tukang. Tukang pisan. Juru pisan nyaeta pernahna ti jero cai. Nya, Nyimas yakin tidinya. Menit-menit kaharupna karasa lila. Ras Nyimas inget kana caritaan tetangga waktu 2 bulan ka tukang anyar nyicingan ieu imah. Cenah mah di imah kontrakan ieu nu lega ku rohangan teh didumukan oge ku loba makhluk salian manusia. Matakna harga kontrakan imah teh kaitung murah. Nurutkeun beja deui, unggal nu kungsi nyicingan imah ieu kabeh ge kungsi ngarasakeun
ayana bangsaning jurik di dieu. Wallahualam Nyimas tepati percaya keur dirina nu harita bulan alaeun manggih kontrakan nu murah teh leuwih penting tibatan ngadenge nutup para ruguh jeung bangun nu pamohalan. Lain teu percaya ka bangsa nu kitu, tapi embung kaganggu ku beja-beja nu can pasti. Cikikik sora nu nyikikik teh disada deui. Muriding, Nyimas muriding, awakna ngaderek dek, orok di kekepan pageuh. Nyimas yakin ayeuna mah eta sora kuntilanak, makhluk nu cenah jurik awewe nu buukna panjang ngarambuek, beungeutna ruksak pikasieun, papakeanana dasar bodas kuleuheung. Nyimas ge karek inget tadi manehna kacai pikeun miceun getih tina bagianan nu kagetihan. Nyimas nya poho kana caritaan teh anak lanceukna nu sababaraha kali geus pangalaman orokan. Kadenyi ulah wani-wani ngumbah getih saentasna langit hideung. Pokna pupeja kajenteun heula we buntelkeun keun isuk deui we ari panon poe geus bijil kakarek bersihkeun. Bisi dicok-cok ku kuntinya teh. Nyimas ge karek inget imah kontrakan ieu bagian rohangan tukang jeung imah tetangga nu nukangan ukur diwatesanan ku susukan. Cek beja disusukan kunti resep kekeceprekan ari poe geus ingkah. Komo deui disampakeun getih tina hudang ngajuru. Inget kadinya Nyimas beki pageuh ngekepan orokna. Jam dinding di tengah imah disada 11 kali. Salaki Nyimas nu mimindeng nama polahna kawas budak ngora can keneh mulang. Antara rasa keheul jeung sieun pagalau dina jero dada. Nyimas merungkut nyuksuk kana awak orok beureum nu leutik. Tina awakna nu begang nu dibungkus ku baju dasar nu lalayu sekar. Tina pinareupna nu tumawon barijil kesang badak kesang lembut. Sabisa-bisa Nyimas kegerendengan kalimah ampuh pikeun ngusir kunti nu bisa wae nyamperkeun. Tapi dak dumagdak bibirna hese deui eungap. Dada Nyimas turun naik setekah polah nyinglarkeun rasa sieun nu mingkin nyaliara. Rasaanana sora nu nyikikik teh disada deui. Ayeuna mah lain ti jero cai, tapi begi deket bae. Sora panto hareup nu digedor tarik ngalantaran ke Nyimas ngarencak ruas. Jelina masih rancung ngadedengkeun sora nu nyikikik nu ayeuna mah leungit. Pindah kana sora panto hareup nu teu eureun-eureun digedoran. Nyimas ngusap dada. Lalaunan cengkat orok beureum nu can dicukuran tepi ka peuting ieu masih ngagebra teu kagaruwahkeun ku sora panto nu digedoran tarik ku jalma teu boga pikiran nyaeta bapana salaki Nyimas. Nyimas, nyari atuh. Di luar salakina ngagentraan. Nah, tengah imah bet dipoekan. Tara-tara disasari, hurungkeun atuh. Nyimas kerum. Rarasaan manehna teu mareuman lampu nu dimaksud. Pegat meureun pikirna. Nyimas, gawat buka atuh. Salakina ngagorowok ti tepas hareup. Leungeunna eureun ngagedoran panto. Yeuh, akang bawa martabak pamere si Adung. Enya Kang, sakedap. Tembal Nyimas bari menerkeun kancing dasar nu muka. Bari ngarasakeun perih dina bagian awakna urut kaheujeun si jabang bayi. Ojengkang tina dipan butut tuluy muru gagang panto. Bae panto kamar muka. Bener cek salakina rohangan tengah imah teh pareum, padahal Nyimas teu rumah samareuman. Karek ge rek ngalengkah tina lawang panto, bari leungeunna cupu capa kana tembok neangan stop kontak. Najan poek rohangan tapi panon Nyimas awas kene.
Dina luhur kasur kapuk ipis di tengah imah, nyampak aya nuker ngunjar. Awewe buk panjang ngarambut, bengit ngaruksak, pakaiana nu bodas kuleuheung kawas daster. Barang nempo Nimas ngarenjak, nuker ngunjar dina kasur kapuk teh nyikikik, pikasieun. Di luar sora salaki Nimas gegorowan deui, kana sababaraha kali. Tapi saeutik ge teu tepi kana cili. Nimas geus teu kaburu inget deui nanaon. Kaburu teu inget di bumi alam.